tah darengekeun kusianya barudak ya aing mah ieu ngadenge berita aing ayeuna tah ngadenge berita ti Bapak Presiden Prabowo. Jadi Bapak Presiden Prabowo teh euy manehna mung nepikeun ka 2 periode kulantaran manehna teh mengakui kurang cerdas cenah. Ieu mah da tina berita aing mah nya lain menghina lain ieu mah. Tah ayeuna teh Bapak Prabowo teh mempercayakan ka Pak Dedi supaya 2029 teh Pak Dedi teh kudu jadi orang nomor hiji di RI. Tah gitu. Cek Bapak Prabowo teteh barudak. Makana aing mah ngadoakeun ka Pak Prabowo oge cing sehat bapaknya. Tah lamun Bapak ayeuna kira-kira Bapak nya istilahna lain teu kuatnya da ari Pak Prabowo ge da pinter kitu nya. Ngan meureun manehna teh hiji meureun umur usiana meureun geus rada kolot kitu nya. Beda jeung Pak Dedi pan rada ngora keneh. Tah lamun Bapak Presiden Prabowo kitu teh aduh Bapak mudah-mudahan Bapak Prabowo cing sehat. Tah ayeuna anu rek dipercayakeun ku Bapak Pak Dedi Mulyadi, Bapak teh mempercayakan bahwa Bapak yakin Pak Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat teh akan bisa memimpin RI Republik Indonesia RI teh atuh. Tah eta kadua aing ngadoakeun ka Pak Dedi. Ka Pak Dedi Gubernur Jawa Barat nya da aing ge urang Sunda lain nanaon nya. Jadi kulantaran aing mah ningali perjalanan Pak Dedi teh alus menurut aing. Teuing menurut anu sok saruujon mah nya aing teu ngarti. Da Pak Dedi mah hirupna teh merakyat gitu. Jadi nya mudah-mudahan Bapak Dedi Mulyadi tahun 2029 mudah-mudahan Bapak ku abdi tah urang Sumedang Bapak ku abdi didoakeun Bapak Dedi Mulyadi supaya jadi Bapak RI nomor hiji